Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Para wargi kade hilap. Sateacana alo-alo ngabandungan ieu carita. Demi kanggo kamajengan sareng ngamumule seni budaya Sunda. Panuhun, like, subscribe, share, sareng koel loncengna. Atunuhun tisim kuring Mang Dedi Mulyadinata, channel Mang Dedi Asli Sukabumi. Mangga urang Bandungan carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih kugalih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peuenteungeun unggoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah wa syukurillah kadatna ilahi robbi reh ngadaget ieu. Mang Dedi baris neruskeun carita Jakarana anu lami katunda. Ayeuna bagian anu ka 42 na. Sakumaha anu kantos disungsi naskah ieu carita karangan Amburos dina bagian anu ka 41. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarkeun kaayaan di lembur Sindang Sari. Khusus nama harita teh di bumi na Bapak Kubu seueur jalmi elunya. Lantaran alhamdulillah 2 garo harita beunang tahunnya. Namun hanjakal harita jang Jakarana ninggalkeun eta riungan duka naon maksud jeung kahayangna oge jeung tujuanna langkung pos mah mangga urang sami-sami Bandungan kurang sadayana naon sababna Jakarana harita ninggalkeun eta tempat. Mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kade hilap like, subscribe sareng komen oge toe lonceng alunya pikeun kamajengan Mang dina ngareka basa carita-carita anu kapiharu kapihatur ka kaum dangu sadayana. Nuhun lo kumaha piparhatosanana mangga urang Bandungan caritana.
Mangsa alam harita teh beki puting baik. Di bumina kersana bapak kubu di lembur sindang sari harita teweleh ngagimbung we jalma teh. Eker ma eker atuh aya tahanan di luar. Sasatna 2 garong anu dibincang di talian kena tangkal jambu. Sedengkeun jang jakarana harita teh manehna ras inget deui kanu jadi indung bapana nu asli. Gebeg manehna atuh harita teh ngagebeg lantaran kakara inget kana waktu turun ti pasir Nangsi teh tujuanna tayalian deuk nyimpang heula ka makam jadi indungna. Tapi edas pohona kaliwat-liwat. Dumasar kana eta korejat harita kene oge atuh. Jang jakarana ngorejat bari jeung ngucap istighfar sababaraha kali jika nu manggih kariwas. Astagfirullahaladzim Gusti. Ya Allah nu Maha Agung hapunten abdi hapunten ya Allah. Oge ibu nu aya di alam kalenggengan atuh aing teh bet poho-poho teuing. Dasar belegug sia maneh mah jaka. Jigana aing teh soak jeung bingung lantaran tetela geuning aing teh lain anak abah jeung ambu. Sakumaha anu geus didongengkeun ku si abah. Kumaha atuh aing ari geus kieu? Nya bener. Mending oge aing teh ayeuna we kudu nyalang balik heula. Urang neangan heula makam indung aing nu saestu. Nya bener mending oge kitu we. Mumpung ayeuna peuting keneh sakedeung dege waktu subuh teh kumaha bebejana atuh. Bebeja kasih ajo sok sieun milu. Bebeja atuh ka Pak Kubu. Ieu salah. Kudu kumaha aing teh bebeja kasih ajo efek teh darah hayang milu sasat ieu terus sia pribadi aing. Tapi kumaha batur-batur pasti nareangan meureun ka aing. Pedah ngarasa kelengitan meureunan ku aing. Lang deui atuh sakedapan mah. Jang jakarana mikir direret atuh harita teh kana jojodong panjang. Terus atuh dipelong salialila. Ret deui kana areng anu numpuk sisi habu. Alhamdulillah suganku ieu aing bebejana. Sabab kulisan mah kudu paamprot deui meureun. Cek geurentes ting hate jang jakarana. Nya kalawan telebo mongkop atuh harita kana areng dicokot terus getret atuh eta beungeut jojodong dipake nulis dina jojodong eta. Nya sanggeus kitu mah teu mikir panjang harita keneh. Jakarana atuh kaluar ti panto dapur ninggalkeun imah Pak Kubu. Jakarana harita ngencis init teu sirikna rusuhan. Ari jalanna ngahaja milih ka kebon tukangeun imah Pak Kubu ari sabab mung kanyahoan ku batur. Lempang ngageding kistir wateret deui muru ka sisi pilemburan. Nuka beneran harita teh poe keneh aya sabab wanci kakara maju ka mangsa subuh. Nya telila oge lalampahan jakarana teh geus anggang. Terus kebat mampah deuk ngajujug ka beulah wetan cenah. Mangsa alam nyerelek hante kerasa. Lalampahan jang jakarana harita terus ngadudud lempang. Marah nepikeun ti beulah wetan geus bijil mata poe. Terus we harita teh lempang jeung lempang teu culang cileung teu luak lieu. Ganjangna deui alam dina mangsa harita teh kacatur. Samalah mah harita teh geus deukeut ka wanci asar. Jika nu ngarti tonggeret geus reang atuh harita patembalan jeung pada baturna.
kocapkeun deui atuh lampahan Jakarana nu harita keur aya di setengahing perjalanan geus jauh di lemur anggang teu desa. Nyatana lembur Sendang Sari geus jauh. Beungeut bareubeu-beureum kesang meunikeun ka Nagarajan. Parandene kitu terus ngadudud ngingking teu eureun-eureun. Bakat tu hayang gancang-gancang tepi cenah. Nya atuh ti karasa harita geus tepi ka sisi pihumaan. Meni waas ieu tong ngeret jiga nu ngaburu-buru ka aing. Teu karasa jauh aing teh samalah geus anjung ka sisi pihumaan. Tempat aing waktu mentang nginum ka si Aki teh aya keneh kitu si Aki di kieuna. Nya meni oge nyimpang we ka dinya heulaanan sakedeung mah beri jeung sakalian rek nanyakeun di belah mana ayana makam. Mending urang nyimpang heula we sugane si Aki aya keneh jidinya. Sugan we atuh keur naon we si Aki teh ulah poekeun teuing aing. Ngomongna kitu teh harita Jakarana terus lempang deui muru ka pelabah saung sasaungan si Aki teh. Anu tempatna geus teu pati jauh ti dinya mah. Beukeul lila beuki deukeut breh di dinya katempo. Tangtungan aki-aki nu keur camak belak diuk dina tihul bari jeung udud padudan. Punten. Alah mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta geuning si Ujang. Cek eta aki-aki bari ngareret kanu anyar datang. Geuningan Ujang. Anu ti heula teh mun teu salah deuleu mah. Leres pisan Aki abdi anu ti payun teh. Syukur apa kenya Aki diinget kene sok atuh bae ka dijang. Sok asup ka saung bisi hayang nginum atuh. Gina itu tuh gina ruas awi aya cacai maloba. Sok geus asak da mah. Sok kanya ka jero. Jakarana atuh harita kene oge. Da memang heueuh hayang nginum. Hatur nuhun atuh Aki. Laras abdi teh ngaraos pisan hanaang Aki. Kapatu kalinya. Aya hanaang mah. Si Aki ting saha ngaranna ngasongkeun cai kana batok samalah mah terus atuh jeung ruas awi deui si cai disodorkeun atuh harita kajang Jakarana. Nah atuh da teu harese kadawak atuh Jakarana nyokot terus regot cai diinum menikeun kang ngalekik. Memang hanaang ti tadi keneh. Sang geus beak sok deui atuh batokna ditundah dihareupeun. Nyaan geuning Ujang ge hanaang. Hanya kare eueuh canetna di Aki teh yo. Teu boga balam sampo-sampo acan beak atuh da dihakanan begu. Wios Aki cekap saki oge sok sanaos teu aya beuleum sampo oge. Kejang. Ngau Ujang geuning geus balik deui lain rek ngalalana bangsa harita ngomong ka Aki teh. Da teu karasaan macan lila-lila teuing. Leres pisan Ki. Laras kumaha? Abdi teh bade ngalalana pami maksad mah. Namun abdi teh aya kapriyogean anu kalintang pentingna teu tiasa diwakilkeun ka nu sanes. Nya engawe abdi teh wangsul deui. Uluh baru kanan kitu jigana hidup di aya nu poho nya. Atawa aya nu tinggalon. Laros pisan atuh daki. Aduh punten we Aki abdi teh tumaros. Sok rek naon. Si Aki harita panonna mencrong ka Jakarana anu aya hareupeunana. Punten Ki. Manawa sareng manawi uninga palabah mana nya di dieu anu aya makam. Kuburan. Ngaras makam teh nepi kuburan. Aki masih acan manggihan makam lebah dieu mah Ujang. Nah makam saha eta atuh? Makam pun biang Aki. Rupina saur pun bapak mah
ayana teh di lamping belah kaler gitu. Oh, kekekelangan. Lamun lamping belah kaler mah tuh ayana teh belah ditu jigana geus teu pati jauh ti dieu mah. Komo lumpang nagagancangan mah moal ilage nepi geraco. Cek si Aki harita lingeuna bening ngacir-ngacir we nunjuk ka belah kaler. Maksudna mah duduhkeun tempat anu dituju ku Jang Jaka yen di dieu teh memang aya kuburan cenah. Ningali kitu jeung ngadenge kitu pok Jang Jaka harita. Oh, nuhun atuh kami kitu maki ku abdi teh bade di Bujang bae ayeuna. Margi beulih ka Bujang sonten teuing. Mangga atuh Aki di kantun Dengih bade pamitan hatur nuhun kana mangrupi segar kasehanana. Mangga Ki di kantun Dengih. Ngasih kitu nya jeung atuh aya kacoh. Bisa kaburu-buru ayeuna masuk. Ku Aki didoakeun dah. Muga-muga hidup teh sing salamet. Amin. Nuhun atuh hatur nuhun mengalujeng kantun Ki. Jang. Kasubri para wargi banglu salampahanana atuh Jang Jakarana. Urang tenden heula harita keneh ngaleos ngingkig ninggalkeun si Aki sesoranganan anu keur ngajajanten bari jeung neuteub kana tonggong Jang Jaka. Kaayaan alam harita geus beuki sore beuki sok sore bae. Tonggeret mati tadi geus reang di sarada patembalan. Hawa gunung atuh geus mimiti karasa camewek tiis. Teu kacatur di jalana. Jang Jakarana harita geus nepi we ka hiji lamping belah kaler. Samalahan mah harita keur apruk-aprukan ngan kuburan indungna anu baheula cenah dibere tanda cenah kubah direga bapak kukutna. Tapi heran sakitu geus dikurik bek dipapai ka unggah tempat. Tapi keukeuh we lembeng kuraleng teu kapanggih pisan. Nya dumasar kana kacape jeung lungse geek atuh harita Jang Jakarana diuk dina batu. Ai panon mah neuteub nyawang kalande bangun anu jara rawuh panjenengan. Sabot keur kitu Jang Jakarana aturas inget kana pameret ti Abah Dirga teh atawa bapak kukutna ku siwa dikaluarkeun bungkusan leutik teh tina jero baju Jang Jakarana. Terus atuh bungkusna dibuka breh katempo kongkorong emas anu digagantelan ku batu anu rupana biru. Terus eta kongkorong teh dicokot jung dijungjungkeun bari jeung digular gilir. Renghap Jakarana narik napas panjang. Ari panon mah neuteub kana eta barang nu tetela muli alus pisan katempona teh. Allah Robbi. Tetela ieu. Kongkorong paninggalan indung aing teh muli alus pisan. Jigana nyaan ieu barang teh gede pangajina da kitu ceuk Abah oge. Tapi nya saha atuh ari indung bapak aing anu sabenerna jeung urang mana atuh ari aing anu sawad anu sabenerna. Can kabuka rusiah kahirupan cek Jakarana. Ngomong sorangan sakedapan mah bari jengah uleng ari panon nutup kana eta kongkorong. Beukeulilah hate Jang Jakarana beuki ras beuki inget ka indung bapa anu aslina. Sarta karasa beuki nyeri ajeng perih kana ati nyareset kana rasa anu tungtungna bedah cimata deui bae. Harita Jang Jakarana diuk sesorangan bari jeung Jang Hunjar. Sawangan mah atuh geus ngapak ngawang-ngawang berebei segeruk deui ceurik bangun anu kanyanyerian.
Sabot keur kitu hiliwir atuh aya angin leutik nebakana awakna jiga anu keur ngusapan. Karasana tiis camewek munikeun ka nyecep. Sanggeus leler cerikna terus eta kongkorong teh diasupkeun deui we kana bungkusanana. Sarta geblus asup deui atuh kana jero saku bajuna. Nya sanggeus kitu majung atuh harita. Jang jakarana nangtung terus atuh ngagereneng ngaceuih ngomong sorangan. Jigana pedah langkah kasabaku jelema sejen berenang buat tingkat tutupan kudu barala kuburan indun aing teh. Ibu jian pangdoa ti tuang putra ayeuna mah mending balik heula we bari jeung nempo abah jeung si ambu neges sono pisan deui atuh aing da nyaah pisan mending oge kitu samalah marek minta dianteur we ku si abah pikeun neangan makam nu jadi indung geus pasti si abah mah bakal apaleun kitu we ayeuna mah tuh nya sanggeus boga pikir buleud kitu mah. Terus jang jakarana teh harita kene oge nangtung terus limpang ninggalkeun eta tempat. Deuk muru cenah ka imahna. Nyatana ka imahna Abah Durga. Kaayaan alam harita geus reup-reupan. Samalah mah harita teh geus reup-reupan sora sasatuan leuweung geus mimiti kadenge di sarada. Kawan tuh di tempat eta mah atuh geus deukeut-deukeut kapiluweungan. Samalah sakapun masuk kadenge sora-sora anjing ngeleuweung anu babaung. Kasugri para wargi banglu salampahanana jang jakarana nu deuk mulu ka pasira. Nangsi teh teundeun heula sakedeung tunda sakedap. Ayeuna urang kocapkeun di hiji imah anu mangkuk di pasir Nangsi. Nyatana Bah Dirga jeung si Ambu. Jangkrikrang di sarada patembalan jeung baturna jiga nu mapaesan kaayaan alam peuting harita. Bueuk-bueuk ting karueuk jigana bae neangan pakanan atawa kahakananana. Kocap ning harita urang pusirkeun di imah Bah Dirga. Harita teh mangsa sabada salat Isya teh manehna atuh jeung si Ambu keur ngarobrol we guntreng paduduaan nini-nini jeung aki-aki. Ai ngobrolna teh biasa we dawuh tempat sejen iwa di tengah imah. Bari jeung nyang harupan cai kopi pahit. Ari si Ambu harita teh keur ampleng-amplengan we ngabuleuh nyeupah bangun anu nikmat bari jeung nyang ngunjar. Lain Sarbah. Cek si Ambu teu puguh-puguh pok atuh tuh manya kitu kasalatina. Gaon ge ku Abu. Meuni jiga aya anu dipikiran ieu. Kita tadi kadeuleunya ku Abah mah meuni hulang-hulang wae kunaon atuh. Cek Bah Dirga. Harita nanya ka si Ambu berjeng ngareret deui. Kieu teh Sarbahnya buge. Ti mimiti si Kujang Lun tak di imah teh meni asa leungiton kami mayo samalahan malamun ladang anu jadi karesepna sok ingat kami mah Sarbah. Saru wajar ai kolot maka anyak. Da kitu urang wae sarage boga perasaan kitu. Nah di mana atuh anak urang teh ayeuna nya Arbahnya? Geus lah. Geus naon? Bu ya. Cek kudu jadi buah pikiran ceuing. Nah, Is
lainnya jarak urang teh atuh da geus sawawa geus gede geus halughug. Ayeuna mah komo atuh da atuh sujang teh ieu lalakikeun bae. Sinalunta niangan ilmu luang jeung pangalaman. Ngarah naon ngarah dielehan lamun pareng dicoba ku pangeran. Jeup sakedapan mah atuh. Bah direga jeung si Ambu teh jarempe duanana ngadon pating haruleng. Sabot keur kitu atuh. Punten. Punten. Sia Ambu geuning beut ayan anu pupunten nyan we kieu euy. Nya teuing atuh sarbacing we atuh. Kaynya joong kaitu. Tapi ai kana sorana mah asa-asa apal kami teh. Jung si Abah diriga nangtung terus ngaleos mulu kana panto bray atuh panto engab. Sia di luar. Assalamualaikum abdi bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wae geuning maneh jalu. Leres pisan bah. Solongkrong harita kene jakarana ngarabuleungeun Bah Dirga. Puguh we Bah Dirga teh atuh rada kaget oge lantaran naon? Lantaran teu nyangka geuning nu datang teh anakna nyatana jakarana. Aduh, dah geuning higap bagea teuing atuh. Nya atuh geuning menika puting-puting datang teh. Terus pisan Bah kapoekan di jalan abdi teh. Aya saha Sarbah? Ih, Anak maneh yo. We yo. Kadi abo. Amburas di harita kene oge ngorojo. Nguru panto deuk ngabagiakeun kanu jadi anakna. Ujang geuning maneh. Eta teh mun asa go selila padahal mah can lila-lila teuing. Sumuhun Ambu, ieu abdi solongkrong atuh harita. Jang jakarana munjungan ka si Ambu puguh we atuh. Si Ambu teh meunikeun kabungah pisan. Samalah meuni teh sirikna ngaronto lantaran geus ngarasa sono kanu jadi anak. Paling oge kara popoean harita teh. Nya atuh jakarana oge dibagiakeun terus dibawa asup ka jero imah. Sanggeus kitu magugek diuk atuh ngariung dina samak anu rawing sisina. Abah kali Ambu kumaha damang? Alhamdulillah. Abah mah jeung si Ambu cager dina waktu ayeuna mah. Tapi sebaliknya kumaha hidup cager atawa? Alhamdulillah. Pangestu bah dekidang sabios-bios. Cing. Atuh mawacai ka dieu nya. Atuh kudu ngarti budak teh capeun bawa ka dieu buru. Itu si Ujang aya nginum meureunna. Ai kalakah nyeuleuk we peyuhna atuh. Lain kalakah cicing wae ane prok cabok itu eta we ya cai. Haiho, poho kami teh atuh Abah. Leo si Ambu teh ka dapur deuk nyadiakeun cai keur anakna. Talila atuh geus torojo deui. Mawa teko jeung cangkir ditambahan ku supan hui terus sok-sok ditundaan dina sama kareupeun jang jakarana. Sok jang yo. Kumaha lampahan hidup ge lancar kasep. Abah teh ngarasa heran. Sabenerna mah heran pisan. Naon sababna heran lantaran ceuk rarasaan Abah mah can pati lila. Dimimiti hidup indit ninggalkeun ieu imah teh. Ayeuna geus datang deui. Terus pisan Mbah Sumuhun. Upami anu sares nama abdi teh ngahaja wangsul heula. Sabab kumargi abdi teh bade nyekar ka makam pun biang. Acan teh. Teu acan Bah. Nanging abdi teh teu tiasa mendakan tempatna atanapi kuburanana. Jantena teh abdi teh sakantanana bade nyuhungkeun dianteur we ku Abah. Damung abah-abahna anu uninga lebah-lebahna pajaratan pun biang teh kitu. Rai sugan teh geus we.
Jadi hiji jadi hidup ke acan nyekarnya Teu acan bah. ai sugan abah mah hidup teh geus nyimpang kudu waktu kersa kalian indi ti dieu dadamunya ho bakal kieu mah nya atuh meureun harita we dibarengan ku abah ka ditu sakalian da abah oge geus sila can nincak-nincak di kalebah dinya euy. Terus pisan abah. Abdi teu rumaos silap sareng lepat harita teh. Da pugu emutan abdi teh tuh teu patos tentrem saatosna abang ngadongengkeun sagarupiha sajarah kahirupan abdi bah. Upami kedah dijelaskeun mah abdi teh janten kaweur paraosan teh bah. Ye jadi masalah kaharti ku abah oge jayu ngadang tuh we atuh hidup teh rek teu kaweur kumaha lantaran hidup teh kaget. Ari sabab salila ieu panyangka hidup mah abah jeung ambu teh indung pituwi ne meureunan. Sanes meureun deui laras pisan abah. Pasti kena kituna. Tapi dina waktu anu singkat hidup teh kudu bisa narima kanyataan anu saeutik oge teu kasawang tangga eti anggalnya nya. Terus pisan bah. Geus pasti kena kituna teh. Hapunten abdi teh bah. Rumaos lepat nanging da teu gaduh maksad ngamomorekeun kitu oge bah. Nyakeun bae ai poho mah da bana jelema bana manusia sakabeh jelema oge sok ngalaman poho. Komo hidup mah geus daekna ku salah alus pisan eta. No margina bah. Non margina Sabab jalma anu alus mah nyaeta jalma nu sok daekna ku kanyaka kasalahan sorangan. Sabalikna lamun heug salah saurang jalma tara daekna ku kana kasalahan eta nu paling salah. No margina bah Lantaran salilana bakal ngabogaan rasa paling bener sorangan. Oh gitu. Ya, sok sanajan aya dina jalan salah oge geus pasti ceuk sorangan mah ngarasa bener. Tah, perilaku anu kitu teh kasep anaking anak abah bakal mawa diri kana jalan anu sasar. Komo bari jeung teu bisa diomean mah geus pasti matak cilaka eta. Ceuk abah direga harita nyelang heula eureun ngomongna teh bari jeung ragamang leungeunna kana cai kopi. Regot-regot diinum bangun anu nikmat pisan. Kadawak kana padudan terus diseungeut sanggeus pinuh dibakoan. Terus disedot dikanyot bari jeung peureum tak jiga nu nikmat. Kaisep abah abdi geulah. Soal kamah-kamah teh kudu hariwang jeung salempang. Isukan ku abah heug dianjeun. Tapi abah teh penasaran hayang nyaho kana lalampahan hidup salila incah di dieu cik. Nyaha kumaha ari kahirupan di lembur teh batur teh. Da pasti meureunna sok sanajan heueuh canila oge saeutik gedena geus meunang pangalaman jeung luang meureun beda jeung cicing di dieu. Laras pisan bah sumuhun abdi teh laras sagarupi kasauran abah teh kalih ambunya kitu deui. Kahirupan di pelemburan mah abah ambu seueur anu benten sareng di dieu. Samali abdi teh mendakan kajantenan anu teu acan kantos kaalaman ku abdi. Uluh. Pengalaman naon ujak kisok. Dongengkeun ka abah kaalaman ku hidup teh cik sok. Nya manggi menakan rupi-rupi we ambu. Nah tuh yang kisok gerha dongengkeun kadenya ambu hayang ngadengekeun meureunnan. Si abah jeung si ambu harita meh bareng tumanya ajang jakarana. Lantaran cenah sarua duana oge panasaran. Hayang nyaho kana kajadian naon anu geus kaalaman ku jakarana.
Sang pari pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mang Dedi baris maju dina bagian anu ka 43 lo nya. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana, tuluy kantun kasadeana kali kada hilap, like, subscribe, komen jeung loncengna lo nya. Lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.